500 tahun sudah. Saya mau ketemu sama si buta untuk pembalasan. Si buta tahu rasa nanti saya sudah kebal. Sekarang saya tidak bakalan kalah sama si buta. Iya tales teh jual wae lah wae payu teu payu dikeun buntil ku aing lah lumayan ah. Oh duit teh aja lumayan aing. Goblok teh ya. Neula tuh. Ai mana ke sana? Tahu lah. Baong jama teh orang teh. Ulah teh geus 100 tahun rek neangan si Roheng. Si Roheng? Neangan si Roheng. Kayak naon ka si Roheng? Aduh, ulah teh musuh bubuyutan eta teh. Kira-kira. Iya bener henteu ieu. Ulah rek dendam ka si Roheng. Di mana si Roheng? Wah, dikana film emang aktoran urenan ya. Ah, gosok lalagaan. Eta mah zaman baheula. Gituan mah lah. Eta maneh nyebut lalagaan ka kula. Oke aja. Ikut tuk ya ku aing. Alah sok. Aduh. Beneran mah sakti euy. Aduh. Kurang ajar eta ge lembaga ieu. Ning kemana ieu euy? Tadi ngajak neangan talus yang ngilet sorangan wae. Tentang piuntungan geus tara dieuweuh bae sorangan rumpat-rumpat bae. Yen minta keur ngopi mah nyin ngadagoan we. Ka mana nya euy? Geuning itu Mang aya awe euy, udah main canggih tukang mah. Ah, sampeun koe nganyep bulan we apalin lah. Yuk tadi ya. Kalau lompat pepetor juga naik di udah mau baik geus bogoh urang meni sakieu geulis. Apa sieun kudu geulis kitu nya eta jama teh. Nah, Setan. ayo sarua, cuak kabur. Kemana si Roheng teh? Rasakeun Roheng sia mun panggih ku aing, ha? Nah, sora aya warga ieu. Saha ieu? Di sana? Naon ieu geuning? Geuning teh imre yang mau goblok. Bukan aing teh. Jelema ieu teh. Di mana mana Roheng? Rasakeun si Roheng ku aing. Aduh, alhamdulillah ya. Tepi kalembur euy. Aing bisa papanggih jeung anak jeung pamajikan. Aduh. Geus lila di kota teu manggih taeun pokona aduh. Mudik heula alhamdulillah lah. Tapi ya kalembur ya. Dah. Nah, kemana di buahnya tuh deh? Ayat tugas tapi menilami cek abdi ge. Karang buahnya masuk itu. Beda be aya nama keur usum. Kelas pengemis. Ini geuning. Ieu tah bibit Sasar aing kitu yeuh. atuh kanggo mesor naon? Naon ieu naon? Acis. Nih. Aing mah teu butuh nu kitu. Aing mah keur neangan musuh aing si Roheng. Di mana ya si Roheng, ha? Oke. Kakaknya Allah sok. Aduh. Terus saya. Ini gitu di dieu. Sasar teman-teman.
Manusia naon gitu ya Allah. Gajian? Aing tos bisnis atuh. Bisnis naon? Naon berat tuh kudu jadi duit tuh dulu. Lumayan ke jeng jajan. Siap tuh. Traktir. Siap. Jang, Naon ningali si buta dari gua hantu tak? si buta. Dari gua hantu. Eta mah tuh zaman baheula, Bi. Sugan wae. Ai bibi teh maksudna kali ya. Buk bareng menor di karonggeng gimana ibu orang baperas gue. Astagfirullahaladzim. Aduh ya jama. Kembang naon. Sakti bener ya jalma euy. Jadi kembang kieu si Sundra. Beneran ya dijual ku urang. Viral duitna deui. Man, ulah dijual man. Kurang real dijual kurang. Man, bagaimana? Loh, alhamdulillah ya bawaan teh. Anak pemajikan aratoheun ya pasti aratoheun. Tuh. Jeung budak ngeuletik ya terus. Pun babaan meringkung kieu. Aya saha yuk. Mang. Saha anjeun? Kuring urang dia mang tas nyaba mang Tas di mana anjeun? tas di kota mang Di kota. heeh Waduh. aing mang keran di dia Ieu mah euy. Eta beneran ieu. Kauntungan ieu mah keur dewek ieu. Ai tas di kota mah ieu. Bener pisan aing. kauntungan naon mang ya duh Aing geus lieur neangan si Roheng. Ayeuna kieu ayeuna mah ku aing sia. Kau rasakeun tah dihakan ku aing aya mah rezeki maneh teh. aduh baju duh jaket aduh oleh-oleh urang ka mana aduh ku zaman nu tadi jika nama aduh geus ieu mah aduh aing balik ka imah ieu dicarekan deui bae ampun usaha buntu anjing zaman nu tadi ka mana ieu euy duh Awas rasakeun sia buta. Ieu mah geus kaambeubuh hangseur kieu mah ieu. Digana bau-bau si Roheng ieu mah. Si Roheng kabeukina biasa semur jengkol biasana mah ieu. Bener ieu mah bau si Roheng ieu mah ieu. Hei buta. Kamana wae mana geus 100 tahun teu papanggih jeung urang. Enak wae maneh teh. Naon si Roheng? Aing diteteangan sia teh ku aing ti kamari. Aing ge sarua bae. Geuning sia ayeuna tah. Sok, Ayeuna mah saatna kumaha? urang panggih jeung maneh. sok ayeuna ada kumaha maneh? Der, ayeuna Der, jeung sia. ayo, sok. Sok. Ya. 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 Ya buta. Aing mek nyieun perhitungan teh lain perhitungan kudu manik kieu jogol kudu perang aja nyali. Aing mah minta pertanggungjawaban ka maneh buta. Salila 100 tahun anak maneh teh di rumah geus sabaraha hiji incu ge aing ayeuna. Sok. Heula sia ulah padu ngomong. Dengekeun heula. Aing geus bener-bener neangan sia teh aing hayang ngodaran sia. Heula. Naon maksudna ieu teh, ha? Kapan maneh teh geus sakit lila 100 tahun ninggalkeun aing. Enak wae anak teh dikumahakeun. Incu ge geus loba hampir 75 encan buyut. Enak dikumahakeun. Kumaha tuh ayeuna sok? Hayang sia jeung aing ayeuna, ha? Hayang tanggung jawab cang hiji deui ulah tingkikieuan. Yuk cang damai. Anaknya hayu anaknya Anaknya Kumaha ieu teh kumaha? Jarina geuning kieu. Aduh. Ingat ya. Budak incung geus galeda. Kamba ya kamba, bau hangser. Bener ieu mah bener. Aduh.
Hampura, orang bener roheng, hampura bener, ya mah roheng hampura, bener ya mah. Dah, kok lepok roheng, aing mah najis. Manehna mah Najis, kitu aing mah hanseur mah najis, aing mah kok lepok besia. Kalau diarungkeun ka warungan aing teh kos benah naon ya teh. Liwan yang mah tulungan liwan. Itu bisa turun ya, Nyiroheng. Nyiroheng tuh ya turun. Nyiroheng tuh bisa turun. Ada itu telak tuh. Telak. Baik kaya lagi. Tapi. Acting, cicingnya tanpa itu. Kanker aja. Langsung ngomong. Alah. Aduh. Ada ulah. Saka ulah ada di balik. Aing ulah mah urang lian. Dah maneh we.